Lah, Kadi heula kerek ngobrol kadi. naon atuh? Kadi. Naonnya? Aduh, Masa kau aya nama ke mancing ya? Korea mah. Buka duit, Hah? buka duit. Duit. Buka duit lah, ongko bari jeung seueur dibubarkeun deui ka balong aing mah Korea mah geus aja. Itu atuh kapok. Deui eta. Makan mancing balong. Mancing di imah. Oh, nyangkeun saloh we lah. Sape awakna ieu. Nya saya mah. Hari mancing di balong meni semangat. Kita mancing di imah meni salo. Ya, mah. Kayak duit. Nah ada terkira aku mancing di imah dan jika mancing di balong. Kau di imah mengenah mancingna daripada di balong mah. Oh, nyangkeun saloh lah kayak di imah we kucing atuh ai yang imah. Di kebon ya. Meni lilat nu kudu dipaksa gitu. Jadi kok di imah lah. Anjing, 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 anjing. Ah, ya, ya, ya. Istighfar, 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 heh. Istighfar. Ampun. Aduh, kesabaran kanu itu teh di imah.